Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang barudak? Alhamdulillah pangestu Bu. Kumaha damang? Alhamdulillah pangesto Ibu ge damang. Ya. Kumaha ieu entos saregep kanggo diajar? Insyaallah Bu. Insyaallah. Tah, sate acan diajar, saena urang ngadua heula nya. Ieu KM di kelas ieu teh saha? Abdi Bu. Oh, alam. Muhun mangga. Urang siapeun heula Bu nya. Yo, Muhun. satecan urang ngawitan diajar, urang ngadoa heula, ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse. Atur salam. Wilujeng siang Bu. Wilujeng siang Bu. Wilujeng siang sadayana. Alhamdulillah orang tos ngadoa mugia kagiatan diajar dinten ieu teh kenging pahala nya urang teh. Amin. Urang absen heula di dieu teh entos aya Alam Syah nya. Aya Bu. Baiti. Aya Bu. Ai. Bu. Si teras Dadang. Bu, cacing aya Bu. Lebet Bu. Dadang mah kacai kene Bu. Cai kene oh iya kakawis mah tos aya namun teu acan nyambung pangintennya suantena. Saha deui nu teu acan aya? Anu teu lebat? Ahdi. Ahdi Bu. Cacing aya Bu. Oh, Ahdi kamana atuh jeung Ahdi teh nya. Sok atuh ku hideuk rada di toel saalit dina WA grup kelasnya. Ahdi enggal lebet. Ieu entos sadaya absen dina Google Form anu dikintun ku Ibu dina WA grup. Atus teh Can? Oh, teu acan. Tah atunya anu teu acan kade hilapnya diklik absen dina Google Form-na. Nah, ayeuna sapertos biasa urang literasi religius heula nya saatos literasi religius urang nyanyi lagu nasional. Ayeuna bagian ngaoskeun surat Al-Ikhlas kulhu. Pasti hafal kan ieu surat kulhu? Hafal. Mohon urang sasarengannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Ya, teras kana nyanyi nasional. Dinten kamari saha nu mingpin? Abdi Bu. Ayeuna bagian ai-nya. Ayeuna bagian saha? Bagian ai. Oh, ai. Siap ai. Sok. Mumpung urang tehnya kamari tos HUT RI anu ke-77 janten ayeuna urang nyanyi lagu 17 Agustus nya ngarah sumanget ya. Bangga Bu. Ayo Bu. Abdi nu ieu nya. Mohon sok ai. Kawitannya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari bangsa Indonesia. Merdeka. Kali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan.
kita kita tetap tetap setia, tetap sedia sedia mempertahankan Indonesia. Indonesia kita tetap Sedia tetap sedia membela membela negara kita. Emprak lah, Kang Sadayana. Gening sok pabelitnya di akhirna. Mohon. Nah, Kurang nasionalis, Bu. pembiasaan orang nyanyi lagu nasional teh supados hidup hafal karena lagu-lagu nasional da geuning budak ayeuna mah tos harilap cenanya lagu nasional kita tarerangeun. Kumaha ieu semangat entos nyanyi. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat atuh orang kada semangatnya diajarna. Semangat. Semangat. Kamari tos lomba-lomba teh Can, ngiring lomba-lomba teh kamari. Lomba, Bu. Saya balap kerupuk. Balap kerupuk raosnya, wareg teh balap kerupuk. Iya, alhamdulillah, Bu. Waragu. Alhamdulillah. Gara-gara kurupuk. Hari elas. Itu bakal iya sanggup, Bu. Jadi disanggup. Botram atau jadi nanya. Mohon tanya gening kamari atas lomba-lomba mugia orang sadaya teh tetap sehatnya kade hilap kedah ngajaga protokol kesehatan kumargi masih kene urang ye dina usum pandemi Covid sanostos rada longgarnya prokesna tapi kedah diusahakeun ngajaga kesehatan. Kesehatan. Terus, Bu. Siap. Nah, minggu kamari orang diajar naon? Anu, Kamari teh. nyanyi kan, Bu. Kawi, Bu, kawi. Ya, nyanyi-nyanyi. Cenah, kawi. Nu nyanyi. Emut Oh, keneh Nyanyi teu deui, Bu. ngawih Nyanyi naon? deui, Bu. Nyanyi Nyanyi deh. deui. Aya nyanyi naon atuh sok alam nyanyi. Bu, suara. Kamari praktek naon? Aduh, hilap deui abdina, Bu. Duh. Alah hilap deui. Nya kamari teh urang tos praktek ngawihkeun lagu Peuyeum Bandung nya sareng Oh, Peuyeum Karakadan Bandung. Pahlawan. Mohon. Tah, dina dinten ieu urang teh bade diajar ngeunaan sisindiran. Ya, Naon si sindiran teh, Bu? naonnya? Acan dibaca Bu. bukuna Nyindirnya. nyindir. Oh, Iya. sanes atuh nyindir mah. Oke, kasinggung atuh aya nyindir mah nya. Tah, satu acan urang lajeng kana materi. Oke, aya nonton video ibu bade ngadugikeun heula kade tujuan sareng sanes kantena ditingalinya dina PPT-na anu bade di-share screen ku ibu. Bu. Mangga, Bu. Atas katingali teh Can. Bu. Iya, Bu. Atas, Bu, atas. Siap. Tah, nya sisindiran. Tah ieu kompetensi dasar sareng IPK. Nah, kompetensi dasarna memahami dan mengidentifikasi bentuk, struktur teks, aspek kebahasaan dan fungsi sosial puisi sisindiran. Terus IPK-na membedakan bentuk dan struktur teks sisindiran sareng menganalisis isi teks sisindiran. Tujuanana anu kahiji setelah melakukan pembelajaran dengan diskusi dan menggali informasi, siswa diharapkan mampu membedakan bentuk dan struktur teks sisindiran ya, hidup teh mampu tah membedakan bentuk sareng struktur teks sisindiran sareng engkena menganalisis isi teks sisindiran. Anu kahiji engke Asik, nonton, Bu. Nonton Tapi heula. videonya masih keneh amatiran ya ibu ngedit nanya, aduh. Kedua, Yes, Bu. Aya. Yes. mohon diskusi analisis sisindiran, anu kateluna hidup presentasi, terus engke aya penilaian evaluasi. Tah, ku ibu bade stop share heula. Nya. Ayeuna urang ningali video
Asik video. Asik nonton deui. Katingalin teu? Iya, Bu. Jalan-jalan ke Cilandak, Inditna naik sepeda. Wilujeng siang barudak. Yuk diajar bahasa Sunda. Ayo. Ayo. Nyanyi kuring santai. Sok sieun teh bisi labuh. Nagara Indonesia HUT anu ka-77. Kamari diajar nulis. Nulis Pas pisan. pengalaman. Resep nu garelis. Yuk diajar sisindiran. Ayo. Tah geningannya tadi dina terakhirna aya patarosa naon ari sisindiran teh. Mau pantun, Bu? Punya pantunnya, Bu. Nyonya. Nah, Ayat Pantunnya. pantun leres pantun di kana. Mohon. Ya, ai pantun mah dina bahasa Indonesia. Indonesia. Nah, dina bahasa Sunda mah disebatna teh sisindiran nya. Oh, Saminya. Kinten-kinten sami atau napi benten. Ayo nu tiasa ngawaler teu. Bu. Kami Sa- kami aya bentenna nya kantosna nu kahiji tina bahasana anu kadua strukturna kayak urang tingali. Tah ayeuna hidup entos maca teh acan materi sisindiran ya. Teu acan, Bu. Teu acan, Bu. Teu Sinyalna acan. awon. Ngartos atau share screen ya ku hidup dibaca heula materina upami aya nu teu ngartos engke taroskeun. Mohon, Bu. Siap. Mangga, Bu. Iya katingali Iya, Bu. Aya. Bu dicatat itu, Bu. dibaca we heula. Atos dibacana? Atas, Bu. Atos urang ngalih ya karena slide anu salajengna. Nah, ieu wangun jeung struktur sisindiran. Aya 3 nya. Naon wae nu tilu teh, Bu? Ieu aya di payun rarakitan, paparikan sareng bawang salah. Bawang salah. Rakitan teh naon? Rarakitan teh naon? Tah ieu sok diaos heula. Engke nu teu ngartos taroskeun ka Ibu. Rakit teh parahu, Bu. Sanes Rarakitan mah tumpak parahu meureun. Rakit teh lain ngareneng. tah tingali ieu na ye. Cik. Rakit teh mun rarakitan teh jiga dirakitnya sarakit sapasang nya. Tah di dieu aya penjelasanana. Nu kahiji sapada diwangun opat padalisan. Emut keneh henteu pada sareng padalisan? Henteu. Teu acan Bu. teka tinggal, Bu. Naon anu teu acan katingal Dadang? Etana tah ieu mah jelas tah. Mohon rarakitan teh. Mohon, tak ieu teh contoh rarakitannya. Opat padalisan. Padalisan teh baris, ari pada mah bait.
janten anu namina rarakitan diwangun ku opat pada lisan nya. Sapadana diwangun ku 8 engang. Engang teh naon? Matanya, Bu. Anu sok nyentet naon Kang teh? Sok nyurut Bu. Engang eta Sok mah. nyeureud. Oh, Engang engang Bu. mah cenah saurna. Tuh nya engang teh suku kata nya anu Oh, ping. Oh. Tol. Ni num ja mu. Nah, janten aya dalapan. 8. Sadayana ieu teh aya 8 ieu dina unggal pada lisan teh kedah 8. Ya, aya dina pantun sabaraha biasana? Duh, kamu hilap deui. Mohon itu aya dina Lap deui eta mah nya. Aing sok apaleun mah Bu. Sok atuh aing. Salah, Ipin. mohon tanya ari rarakitan mah ari dina sisindiran mah sadayana teh diwangun ku 8 engang. Terus nu kahiji kadua teh cangkang, anu katilu kaopat eusi. Tah, di dieu benten rarakitan teh. Aya ucap anu diulangi deui dina awal. Ieu di lisan kahiji sami sareng pada lisan katilu sing getol diulangi deui. Oke pada lisan kadua sareng kaopat anu guna sareng nu guna. Karena oge sami tah kahiji sareng katilu mu kadua sareng kaopat at. Dina rarakitan mah nomor wakanti teh dipayun sareng dipengker nya. Dan pada diemutan ngartos. Artos Bu. Nah, lainnya lajeng nya kan paparikan. Sok mangga diaos heula. Dibasok, dimangkupin, Bakso Mang Upid. Nyiuk Nyiuk sambal teu ditaker. taker, Ayeuna keur usum kopit, ulah ulah-ulah nganggo nganggo masker. masker. Wih. Pas pisannya ade Nganggo eta atuh mah. maskerna. Anggo maskerna nuju di barumi ieu teh nya janten teh nganggo masker. Iya. Kita kira nyebut mama yang Tah, kinten-kinten naon bedana sareng paparika sareng rarakitan? Naonnya ada Tadi sami. mah diulangnya punya. Nah, mohon leres ai anu tadi mah diulang. Di mana nu diulangna? Payun, Bu. Payuna. Di Oh, payun ya. Ari nu paparikan mah henteu mung dipengkerna hungkul anu murwakanti teh sami nya. Pada lisan kahiji sareng katilu, kadua sareng kaopat. Ya. Tah, ai struktur mah sami nya ti hiji dugi katilu mah bentenna dina anu kaopat murwakanti na hungkul nya paparikan teh. Ngartos? Artos Bu. Ayeuna Ngartos, Bu. urang kana wawangsalan. Sok, geningan, tadi baca. Katingali teu naon bedana ieu wawangsalan ieu sareng paparikan sareng rarakitan? Iya, mangan 2 baris, Bu. oh kangkeun 2 baris ya, Bu. Sakeuring Leres eta mah. anu katingali di payun itu mung aya 2 baris. Janten Wangsal teh wangsul sanes, Bu. Nah, wangsulan deui, balikan deui ka mana? Balikan deui kana Mana balik wangsulna, Bu? kana anu 2 ieu ditingali deui ku hideuk. Janten aya wawangsalan teh sami sareng tata rucingan. Ya, aya anu kudu ditebak ku hideuk teh. Oh, Di mana anu kudu ditebakna? Tah dina pada lisan kahiji ieu cangkang. Tah ieu teh mangrupa ciri-ciri tina wangsalna. Nya, ciri-cirina teh belut, sisit, sabah darat. Anu juga belut, aya sisit, ieu tipe Belut ieu sisitan ya, naon belut sisitan teh. Mohon belut sisitan teh naon belut cik? sisitan Orai siga sanes. belut. Orai merenya. Mohon leres Kadal meureun. orai. Tah katingali dina pada lisan anu kadua ieu nya aya ngang. Anu
mangrupa wangsalna. Jadi nu ditunjukkeunana teh salah sahiji engangna. Wangsalna kan di dia aya o rai. Tah anu katingali di dieu rai dina kecapi rarai. Tah janten ari wawangsalan mah tata rucingan aya nu kedah ditebak nya. Mohon Oh, emot-emot pada teteguhan lisan teh ya, kahiji. Bu. Kumaha Alam? Teteguhan teh ya, Bu. Mohon. Kita teh katingali ku ibunya hidupna kadah kumaha ieu teh ibu teh hilap deui atuh. Kadah ngeklik naon ieu teh nya. Ameh katingali wajahna. Ah, tos we sawios. Lajeng kana anu salajengna. Tah. Ieu aya eusi tina sisindiran. Anu tadinya janten eusi sisindiran teh mung kanggo paparikan sareng rarakitan. Anu ditingalina dina naon? Dina cangka dina eusi nya pada lisan katilu sareng kaopat. Mun pamargi ka hiji sareng kadua mah cangkang janten kadah dipalire upami nuju milarian eusi sisindiran. Tah eusina teh aya 3 nya piwuruk silih asih sesebret. Piwuruk mah nasehat silih asih Sudah tanyaan. masuk. Sudah asih. Ya Cinta. sesebret. Cinta. Heureuy nya Berarti itu mah, Bu. Nu mana? Sesebret. Sesebret teh anu eusina heureuy. Banyong ngalucu. Nya sok geura tingali ieu dina piwuruk. Sok dibaca ku Ahdi, baca nu piwuruk Ahdi. Anu mana Ibu? Anu piwuruk katingali teh aya Is. Piwuruk sisi sindiran. Ngeunaan papatah. Sing getol Dibaca nginum ieu naon teh jajamu. di sindiranana. Sing getol nginum jajam. Nuguna nguatkeun urat. Getol neangan ilmu. Nuguna dunia akhirat. Nah, Bisa. Udah tahu. Gitu Bu. Fungsi diajar ku Alam Sah Bu. Bohong betang, Bu. mohon. Saya jadi ditinggali tah. Sing getol neangan ilmu. Naon artinya? Sekolah artinya? meureun. Iya. Upami kanda Sekolah Ulah Rajin. ngedul sekolah, Bu. Sing rajin mencari ilmu yang berguna dunia akhirat ya. Jadi nepi huruf papatah nasihat. Cik, ari nu silih asih cobi baiti bacakeun. Bu, sekedar. Tentara di Palabuhan, baju seragamna loreng. Keur sakola bobogohan, nilai rapot jadi goreng. Ah, siap Bu. Wah, itu mah curhat, Bu. Sahatan sabobogohan Curhat, tah. Curhat, tadi mah tegaduh ka Bogo ya, Bu. Curhat. dan Ya, ayo. bobogohana 2 Bu. Ente, hiji ente, abdi mah. Oh, nya oge sok bobogohan kita gerak curhat apaleun. Abdi teh disangka curhat. Kengingnya ya barudak teh sareng olah Ya teh keneh api-apian ka WC padahal kain ting ka mana, Bu? eta kenging itunya. Tolong Bu, abdi mah teh KWC, Bu. Mohon. Tatingali dina eusina di dieu keur sakola bobogohan nilai rapot jadi goreng tanu matak hidup teh nya itu silih asih nya ulah bobogohan nya tuh kete rapotna jadi goreng. Terasa sebred nya heureuy cik baca ku Alam. Siap, Bu. Cau naon. Cau kulutuk di juru. Bau naon. Bau hitut nu di juru. Bu, dadang Bu, di juru Bu. Hitut. Anu di juru dia. Nah, Kita Bu. Dadang Bu. Bau. Sakedik dah. Tanya jadi seri kapan ieu sebret nya heureuy banyol. Bau naon bau hitut nu di juru tadi tinggalina pada lisan katilu sareng ka opat. Tah dugi ka dieu aya nu bade ditaroskeun. Terus ke hartos Bu.
Kahato, Sadayana, Pokok nama anu piwuruk mana sehatnya Bu? ah, Pokok nama anu piwuruk mana sehatnya Bu? mohon anu piwuruk nasehat. Anu sesebret banyak, anu silih asih kanya. Tak upami tos ngartos nya ku ibu bade di pasihan pancen hidup teh ngerjakeun LKPD nya. Naon LKPD teh Bu? LKPD teh lembar kerja peserta didik, hidup ngerjakeun secara kelompok. Oh, asli. PR, Kelompok PR. kaminya sareng anu kamari emut keneh teh kelompokna. Gila, Bu. Gilat Bu. Ku ibu dicatat ya nya aya kelompok colenak teh Cocol enak ya Bu. cocol enak baiti sareng ahdi leres Mohon. Minta abi hilang. Mohon Ibu, abi hilap. Oke, tinggal hilap catetanana, Bu. mohon anu aya dina catatan ibu baiti sareng ahdi nya eta colenak teras kelompok bajigur berarti ai dadang sareng alam ya. Nah, ku ibu beda di share heula LKPD nanya, mangga. Ieu tos katingali LKPD na. Tangke di dia aya soalnya. Lepat ibu ieu teh nge-share-na. Kedahna anu ieu. Nah, ya, iya LKPD-na. Mangga engke diawas heula nya dan tos aya tuh pituduhna ngerjakeunana sareng bahasa Indonesiana bilih teu kahartos ku hidup. Ieu aya soalna engke dikerjakeun kelompok. Mohon. Mohon Bu. Nah, ku ibu dibagikeun kana kolom chat ieu nya LKPD-na. Lah ibu hilap deui di mananya LKPD-na nya? Hanya kela sakedap. Maaf ya. Ini baru. Ku ibu tos di share-nya dina kolom chat-nya. Aya Bu. Mangga sok dibuka ku hidup terus dikerjakeun secara kelompok. Ke ku ibu bari ditarosnya. Kelompokna tos dugi Bu ka sampai mana campur ngerjakeun. PR. Sanes kerjakeun ayeuna. Ya. Tiasa niron teu Bu? Kapan diskusi sareng kelompokna Dadang Oh, bade nya. niron Oh, nya. kumaha. Ahdi tasuk ahdi sok niron tah Bu? Oke, ini ran sok. Kelompok baiti sareng ahdi tos dugi ka mana? Ieu ngerjakeunana. Acan Bu nomor hiji Bu. Sampai nomor hiji. Adina tuh Bu, Adina teu ngiringan ngerjakeun Bu. Tah Ahdi eta ahdi masuk sok niron. dibagi-bagi tugas nanya. Eta aya sabaraha soal kan? Aya 3-nya. Ayat 3 Tilu. mohon. Aya 3 tah ieu mah mung 2-an, janten mangga nu hijina engke sasarengan dikerjakeunana. Upami kelompok ai kumaha entos dugi ka mana? Ya, teka kuping ai. Bu, sinyalna. Uhum sinyalna nya. Geuning ai diajar daring teh kieu. Sok aya we gangguan sinyal. Alam dugi ka mana Alam? Acan Bu, nu tiasa muka. Halah nya. Pergi ke Tasik, Bu. Tuh. Mangga engke ku ibu 4 menit deui nya, 4 menit deui urang presentasi. Heula atuh Bu masih seueur can dikerjakeun. Sok Oh, atuh maka enggal bojong. dikerjakeun. Naon anu Kelompok sesahna? abi mah. Nu mana anu sesahna? Acan Bu abang salana teh acan. Teu acan. Ade tanya dibaca heula supados tiasa ditebak.
Ai, nu mana nu sesah Ai? Alam. Ibu sampai ngajawab nomor 2. Oh, nembe ngajawab nomor 2. Mohon mangga sok di kerjakeun nya. Waktosna aya 3 menit deui. Oke, pami atos kirim ke ibunya. Oke, ku ibu we dibukana. Bu ngirimna kana email tah kana WA, Bu. Kana WA we wios teu naon. Oh. Mangga bila anu bade ditaroskeun ngeunaan pancena anu mana nu sesa atana pe anu bade ditaroskeun hartosna. Artinya Ahdi, duit ka mana Ahdi? Lu ibu Alhamdulillah, terus duit ka nomor kedap 3 deui ngantu kayak di tereh. presentasi ku Baiti ibu. Tanya kanggo presentasi engke perwakilan nanya unggal kelompok teh saurang we nu presentasina. Engke baris diputer nganggo wheel of name kelompok saha heula nu presentasi kedah siap. Ya, waktosna tos bade seep ya, tos beres teh acan. Acan Bu. Aripun kan kita naon? Kumaha? Sami nah kitu sanes. Silakan titeh. Mohon anu sami na tadi. Bu dikumpulkeun anu kelompok sabae sanes Bu, salembar. Saya. Mohon anu salembar wae nu dikumpulkeunana. Nama contohnya. Lamnya. Atos aya lebet kana wae Ibu. Nah, geuningannya kelompok bajigur mah atos lebet tuh. Terus kita Bu. Mangga kelompok colenak. Awon Bu. Saya biasa ngintun. Kak Acan tiasa. Mun sinyalna Bu sekedap. Terus Bu OTW Bu. Terus dikintun. Mohon. Kayaknya bari ngantosan orang puter heula ieu nya rodana. Ya. Tuh, tos aya di ibu manya. Tanya kelompok colenak sareng bajigur. Ku urang diputernya hiji 2 3. Ya. Baik. Iya. Kelompok bajigur. Uri. Mangga kelompok bajigur bade saha anu presentasi terus ditangtoskeun teh Acan. Ai Bu. Oh, ku ai mohon ku Ibu bade di-share heula nya. Nu mana itu nya nu kelompok bajigurnya. Nu ieu sanesnya. Oh, sekalian ke sana. Terus dinamian teh Acan ieu teh. KTP itu sama. Mana sih? Makasih, Bu. Kelompok saha ieu? Oh, ieu mah kelompok colenak. Tah, tigana ieu nu kelompok bajigurnya. Sok mangga dipresentasikan.
Mangga ai. Guys, soraan Bu. Teu acan dibuka ai. Lah Bu, punten. Ya, sok. Balikan deui nya Bu. Mohon. Anu kahiji tangan, anu kadua paparikan, anu katilu lalakitan. Tapi nu kalorot Bu tadi teh riweuh sareng alam sareng dadang. Mohon teu sawios. Jumlahna aya 2. Sisinderan nu kadua jumlahna aya 4, anu katilu aya 4. Terus anu nomor 3 jumlah mangga sami sadaya ku 8. Perwakanna anu kahiji mah putus Bu. Oh, iya, uang salna putus. Putus. Oh, Kedua dungna nu kahiji dung, kadua na nu katilu dung, nu kaopatna na. Terus nu katilu mah lamun ger kuduna, lamun ger kuduna diulang dulu. Terus nu kalima teh isina teh silih ati dari huruf, tapi nu kadua teh silih nu kadua naon ieu geuningan silih hungkul ditulisna. Bu, tadi teh salah asal langsung dikirim Bu hilap. Oh, mohon. Atuh mungkin dilereskeun nya. Mohon Bu ke dilaraskeun deui. Mohon ke dikintun deui. Nah, tos nya ieu ti kelompok bajigur. Sok ayeuna langsung kana kelompok colenak. Bade saha? Baiti Ahdi. Ker dek eta dek. Non sih booking kamar. Sok. Nah, Adina ieu teh Mana Ahdi? Baiti. Ahdi saurna ieu bade saha? Sok manya moal anu presentasi. abi bae atuh Bu. Sok atuh. Anu nomor 1 wangunna rarakitan. Nomor 2 wawang salan. Nomor 3 peparikan. Bukan leres Oke, juga namanya Bu, tapi asal leres dah. Terus nomor 2 jumlah pada lisana nomor 1 aya 4. Nomor 2 Masa aya ya? 3. Nomor 3 aya 4. Jadi ayeuna bengal. Jumlah pada lisan. Nomor 1 aya 8. Nomor 2 aya 8. Nomor 3 aya 8. Purwakantina. Nomor 1 mah rarakitan. Jadi awal sareng akhir. Awalna lamun, akhirna ger. Terus kudu sarengna dina baris anu katilu lamun ter. Baris kaopatna kudu na. Lamun nomor 2 teu ayaan Bu. Keayaan. Wawang salannya aya. Nomor 3 akhirnya doang gitu. Purwakantina dung na. Nomor 5 dumasar eusina. Nomor 5 sindiran kahiji pi huruf, sindiran kadua Agustus, sindiran katilu silih asih. Itu Bu. Iya, ya. Emprah heula kanggo sadayana. Atas presentasi LKPD-na. Mangga ayeuna satu acan ku Ibu dibahas jawaban anu leresna. Mangga sok di ieu deui dilereskeun heula tadinya anu teu acan aya esina kelompok bajigur. Ya, ditingali deui teu acan dikumpulkeun finalna ka ibunya. Tah, saleresna sisindiran anu dikerjakan ku hidup teh sami nya, namun beda tempatna hungkul ku ibu dibentenkeun tempatna hungkul nya anu bajigur mah anu kahiji nya wawang salan, anu kadua naon tadi teh nya
rarakitan kitunya pamit tepat mah ibu hilap deui. Tah anu katiluna paparikan. Tah ieu tadi anu atas dipresentasikan ku hidup teh alhamdulillah dina wanguna atas leresnya aya nu wawangsalan, aya nu paparikan sareng sareng paparikan. Teras dina jumlah padalisan sarang jumlah engangna tos leres. Oge dina bagian purwakanti nya tadi, tapi anu kelompok colenak mah kelompok bajigur mah rada iya tadi tanya teu acan leresnya tadi anu bagian wawangsalannya masih kene ieu. Tah kalau dina wawangsalan mah saleresna memang teu aya anu murwakanti gitu, tapi dina wangsalna kan aya nu murwakantina nya. Tah tadi ai kelompok bajigur mah cenanya wangsalna teh putus. Sami jika di dinya putus disangkana putus. Nya ai kelompok bajigur colenak Agustus ditingali ya tos Juli memeh September saatos bulan Juli satu acan Septembernya putus ge teu panasaran janten wangsalna teh naon alam tak kakuping acan dibuka Ember, Bu. Ember. Naon dah, Bu? Ieu ngalamun wae, Bu. Ngalamun wae atuh nya. Punten, Bu. Janten wangsalna teh naon tadi leres anu kelompok colenaknya Agustus ya saatos bulan Juli satu acan bulan Septembernya sasih ayeuna Alahnya punya berartinya Bu. Salah, Bu. Alah hiji teh sawios nilaina 85 nya. Asik tuh. Kan tadi entos ayanya rubrik penilaianana dina LKPD katangan katawis ku hidup janten ke ku ibu dinilaina ya dumasar karena jawaban hidupnya. Tah dan ke ku ibu dinilaina ya dumasar karena jawaban hidupnya. Tah alhamdulillah gening atas presentasina ayeuna tadi tos dilereskeun ya tos dibahas mana anu leres mana anu henteu ayeuna urang kana kuisnya mangga tos gaduh kan kuisis Aya hadiahan juga Bu kuisna Bu. Hoyong aya hadiahan Iya Bu. Hoyong aste Bu. ya kayak dikasih hadiah nu gimana sok atuh dibuka kuisisna ibu bade di share-nya etana naon teh namina teh linkna atos aya dina grup linkna Sacan, Bu. Saya kedap. Akan dicek. sok gerak gabung tadi dilebetkeun etana tah angkana kodena ya terus aya ai ieu nya Sacan aya, Bu, kabdi mah, Bu. kapan tos aya dina WA grup ku ibu dikintun Muter bae Bu abdi mah. muter bae Kumaha deui Bu. tah terus aya 2 baiti alam mana alam Sacan, Bu, nuju. nah 3 Ahdi Ya tuh. tah sambari ngantosan atunya urang dikawitan we nya engke anu atos ieu masuk
langsung dikerjakan ya. Ahdi, Dadang. Bu. So. Oh, alam kahiji. Oh, nyusul ai. Sadaya. Katingali di dia. Oh, ahdi kacan lebet ya ahdi ya, sarang Dadang ya. Wah, lepas Wah, so. Ayo, ayo, ayo. Punten Bu gangguan laptop tak. Oh, gangguan ahdi. Oh, natung ke nyusulnya ahdinya. Salah Bu. Ayo, ayo, ayo. Wah, wah, alam. Oh, Oh, 80. Sore tuh. sore. Baiti nu kahiji. Empra kelakang pasadayana. Hah? Resep tak? Deg-degan aku teh. Deg-degan tak katingali di dia nya. Oh, baiti lepatna hiji. Alam lepatna hiji, ai lepatna dua. Nya tina kecepatan baiti anu tereh janten baiti juara kahiji. Empra keula kanggo baiti. Tos orang stop share nah tah anu teu acan engke ku ibu dibagikeun link penugasannya data di mah live gitunya kuis nate live langsung engke ku ibu dibagikeun link tugasna kanggo ahdi sareng Dadang anu teu acan supados aya nilai pengetahuan nana ya tah ayeuna janten urang teh tos diajar naon dinten ieu teh? Sindiran Bu, sindiran Bu. Pinggiran. Sindiran. Naon ai sindiran teh ai? Dina juga pantun bahasa Sunda Bu. Siap deui. Mohon pantun sapertos pantunnya nyarita anu dibalibirkeun henteu togmol jadi tidak langsung gitu ya kalian teh menceritakannya. Teras ari bentukna aya sabaraha alam? Bentuknya teh ayat 3, Bu. Aya 3 leres. Eusina aya sabaraha ahdi? Aya 3 mohon Aya 3. alhamdulillah nya hidup teh tiasa ngartos teh ya kana pangajaran sisindiran ieu. Kartos Bu. Insyaallah, Bu. Insyaallah. Alhamdulillah ya tiasa disimpulkeun ayeuna urang diajar ngeunaan Sisindiran. Sindiran. anu dumasarkana wanguna aya 3 teras dumasarkana eusina oge aya Lu. ayat 3. Tah geningannya alhamdulillah pangajaran dinten ieu teh urang tos kalaksana. Kumaha kinten-kintenna ibu nalika nuju ngajar? Kahartos henteu bahasana? Kartos Bu. Kahartos. Tereh teuing teu ibu nyariosna? Tetap, Bu. Cekap, alhamdulillah. Ya, ari entos cekap mah gening hidup ngartos. Teras tadi entos aya evaluasi
tos tiasa oge ngerjakeunana anu teu acan ieu ku ibu diamutan deui Ahdi sareng dadang teu acannya tadi ngesian kuisisna engke saatosna Zoom ieu mangga dieusian ku ibu engke dikirim link Zoom-na anu khusus tugasnya ada tadi mah live. Ibu. Mangga Bu. Alamun da Teras emprak heula kanggo sadayana anu tos semangat diajar dina dinten ieu. Sip sae mudah-mudahan semangat kamerdekaan ieu teh tetep aya dina diri urang nalika nuju diajar. Mata pelajaran naon wae mun? Teruk sapi. siap Bu. Siap. Tah. Semangat kanggo Bu. ya, kanggo minggu payun urang masih keneh diajar ngeunaan sisindiran nya. Tapi Asih. ngawitan ngadamel ieu nya engke minggu payun ngadamel sisindiran. Tugasna Keun aya aing mangga ieu Bu. dibaca deui materi sisindiran oge diajarnya diajar ngadamel sisindiran supados ke minggu payun teh henteu ngeblank teuing gitu tanya dina diajar ngadamel sisindiran tehnya dumasar kana wanguna paparikan rarakitan sareng wawang Wangsalan Bu. siap. Tah aya nu bade ditaroskeun deui teu ieu perkawis sisindiran sareng tugasna Istirahat Bu. kumaha istirahat muhun aduh manitos siapnya yang kena mam istirahat wae teu mah Bu, lapar wae Bu. Lapar wae. lapar wae nya mohon atunya ari entos urang tos ngalaksanakan sadaya kegiatan pangajaran anu entos didugikeun tadi ku ibu di awal tos ngartos oge hideu tadi entos aya kesimpulanana mangga urang cekapkeun wae lawungan dinten ieu kada hilap supados minggu payun teh urang bade diajar nulis sisindiran diajar ibu-ibunya mangga cekap wae kanggo lawungan dinten ayeuna ku ibu ditutup wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu. Sami-sami mangga nu bade kaluar tina Zoom nya Ya. Nuhun Bu. mohon Ibu Tipayun.